Assalamualaikum sadayana, kumaha damang, mugia urang sadaya aya dina kaayaan sehat walafiat. Tah, dina danget ayeuna, hayu urang diajar ngeunaan biantara. Saha anu terang, naon ari biantara teh? Biantara atawa pidato mangrupa kagiatan dina nepikeun pedaran ku lisan ngeunaan hiji perkara atawa pasoalan nu dilakukeun di hareupeun jalma rea. Masar prak-prakanana, biantara bisa ngaliwatan rupa-rupa sarana, di antarana hiji, biantara langsung, boh make alat atawa henteu. 2. Biantara ngaliwatan radio. 3. Biantara ngaliwatan televisi. Anu pamungkas, biantara ngaliwatan rekaman kaset, boh pita kaset, boh VCD atawa CD. Ditilik kana eusina, biantara miboga 3 sifat, nyaeta hiji, informatif. Eusina ngawawarkeun, mere beja atawa ngawartakeun. Ciri-cirina saayana, nyata, rumojong, jeung jujur. Nu kadua, propagandastis. Eusina ngiklankeun atawa mangaruhan sangkan nu ngadengekeun nurut milu jeung biluk kana naon nu ditepikeun. Cirina dumasar kana kahayang pribadi, loba rekaana, ngagedur, mangaruhan tur matak narik ati. Anu pamungkas, biantara edukatif. Eusina ngatur tur ngadidik. Cirina saayana, asup akal, dumasar paelmuan, ngukuhan bebeneran jeung daria. Jenis biantara dumasar kana eusi jeung maksudna dibagi jadi 2. Aya biantara non formal atawa pamapag. Nu kadua aya biantara nu sifatna formal. Biasana eusina pikeun medar hiji pasoalan. Biantara non formal nyaeta biantara anu eusina ngabageakeun atawa mangrupa pangrojong kana hiji kagiatan. Sistematika biantara non formal aya bubuka, eusi, jeung panutup. Nu kadua aya biantara formal. Biantara formal nyaeta biantara nu eusina pikeun medar hiji pasoalan. Contona khutbah atawa ceramah keagamaan, jeung biantara propaganda. Sistematikana ngaweungku hiji, panganteur atawa bubuka kana pasoalan anu baris dipedar. 2. Pedaran ngeunaan pasoalan. 3. Argumentasi ngeunaan pasoalan anu dipedar. 4. Katerangan panglengkep pikeun ngajentrekeun pasoalan anu dipedar. 5. Panutup nyaeta mangrupa kacindekan tina pasoalan anu dipedar. Kamampuh nu kudu dipiboga ku orator atawa jalma nu keur biantara. Hiji, orator kudu bisa nepikeun biantara kalawan ngagunakeun ungkara basa jeung etika nu merenah. 2. Dina biantarana, orator kudu bisa ngirut paniten anu ngabandungan. 3. Orator kudu bisa nepikeun biantara kalawan ngagunakeun kalimah-kalimah anu efektif sarta sistematis. Hal naon wae sih nu kudu dilarapkeun nalika maca biantara? Hiji, tekenan atawa tarik alona sora waktu nyarita. 2. Dangka, panjang pondokna, sakedeung lilana ngucapkeun sora. 3. Nada atawa biasa disebut wirahma, nyaeta luhur handapna sora omongan. Nada dibagi jadi 3 rupa, di antarana nada naek, nada sora nu ngaluhuran. Nada datar, nada anu sorana lempeng. Nada turun, nada anu sorana ngahandapan. Tah kitu materi ngeunaan biantara teh. Mugia nu nonton langkung panasaran ngeunaan biantara. Kurasa panasaran eta urang bakal neang leuwih jero ngeunaan biantara. Wilujeng tepang deui dina pangajaran salajengna nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.